Alhamdulillahilladzi ahalla an-nikah wa harrama ash-shifaa wa wa'ada 'alayhi wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa jam'an mashkura wa jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatajawwaz fa in lam yastati' fa alaihi bisawm. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun, para kiai, para alimil ulama, para ustad wal ustadzah, para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Anu tetiasa ditatan satu persatu lamun dibacakeun hiji-hiji bisi moal geus ka subuh. Anu kusim abdi dipika hormat oge dimuliakeun. Mudah-mudahan sadayana ku Allah Subhanahu wa taala ditambih kamuliaan. Amin. Dipanjangkeun yuswana barokah tur manfaat. Oke, mudah-mudahan dijembarkan rizkina anu melimpah ruah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anu paling istimewa anu kusim abdi dipika hormat pengatur waktu pemindah acara garis nyangeyeng protokol. Anu karantos masihan waktos kasim abdi kanggo cumarios dina ieu tempat. Anu sami kusim abdi dipika hormat dimuliakan. Mudah-mudahan anjeunna ku Allah Subhanahu wa taala ditetepkeun iman sinareng Islam. Oke, mudah-mudahan nalika datang kana waktu maut, mudah-mudahan ku Allah sing dijantenkeun maut husnul khotimah. Amin. Anu kusim abdi dipika hormat aparatur pemerintah,
Bapak Kepala Desa ayah, Bapak Kepala Desa ayah, alhamdulillah. Atau yang mewakili Bapak Ketua RT, Ketua RW, Ketua RK, Hansip dan lain sebagainya. Anu sami kusim abdi dipika hormat oge dimuliakeun, mudah-mudahan beliau ku Allah Subhanahu wa taala sing dipasihan jabatan anu amanah oge tiasa ngabantos kanu jadi masyarakatna, tiasa membangun desana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anu kusim abdi dipika hormat Bapak Sahibul Hajah, sinarang Ibu Sahibul Hajah, anu parantos ngajadikeun hiji wasilah kanggo kempelna ulang sadayana dina ieu tempat. Anu insyaallah Bapak Sahibul Hajat bade ngagaduhan maksudna nyata nikahkeun putra sinarang putrina. Mudah-mudahan ieu hajatna sing aya dina kabarokahan, sareng mudah-mudahan aya dina ridona Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, satajana sim abdi nyarios panjang lebar ayo urang muji tasyakur ka Allah anu Maha Ghafur, muji kanu Maha Suci Allah Rabbul Izzati anu parantos maparinan kanikmatan ka urang sadaya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sinarang nikmat sehat badan. Alhamdulillah dina wangi ayeuna urang tiasa riung mungpulung bengkok ngaranyok dina insyaallah acara walimatul ursi diiringi ku pangaosan. Mudah-mudahan urang sadayana kempelna dina ieu tempat sing kenging barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Sareng mudah-mudahan urang wangsulna ti ieu tempat nyaeta kenging kamanfaatan ilmu. Sinareng mudah-mudahan urang uihna ti ieu tempat sing dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Sholawat teriring salam mudah-mudahan tercurah atas junjungan ulang sadaya yakni Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu karantos ganjak ulang sadayana di zaman jahiliyah sampaikan ke zaman Islamiyah, di zaman ontak sampaikan ke zaman Toyota. Alhamdulillah, mudah-mudahan ulang sadayana dijantenkeun atanapi di aku umatna mungkin di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, anu pertama sim abdi calik atanapi ngadeg di ieu tempat. Anu pertama nada silaturahmi sinarang bapak sahibul hajat pada khususna umumna urang katapang. Mudah-mudahan silaturahmi urang dina wengi ayeuna sing nyanda barokah. Sinarang mudah-mudahan sing ngajadikeun wasilah dipanjangkeun umur ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Naon margina ibu sadayana nan agung barokah sinarang manfaat eta silaturahmi. Ibu sadayana silaturahmi seueur manfaat sinarang barokahna. Dina salah satu hiji carita ibu sadayana aya hiji jalmi duka urang katapang duka urang mana. Aya hiji jalmi ibu sadayana nyaeta mangkat di rompokna ka hiji tempat anu dituju teh seorang ulama atanapi seorang kiai anu terang kana tentang masalah azal hiji manusia. Sik hartina mun cik zaman kuarita mah tukang palakiyah ya, tukang palakiyah ahli palak terang kana naas hiji jalma, terang kana ajal hiji manusia dina hiji waktos eta jalmi dongkap kanu kiai tujuanana rek ngiring pangaosan sinarang anu sanesna di rompok kiai di rompok ulama. Datang kana hiji waktos eta seorang kiai ningalikeun beta ka jalma teh nu eta ditaros ku hiji jalma tersebut nyaeta cik jalma punten ustad, punten kiai, punten abuya. Naon ieu abuya dina dinten ayeuna ka abdi selalu mencorong ningalikeun cik eta abuya
jawabna kieu bahwa wahai anjeun jahil ti detik ayeuna umur maneh teh hanya 3 hari deui 3 dinten deui cenah 3 dinten deui duh cek eta jalma kumaha ieu ngan 3 poe deui boga umur di alam dunia atuh nu tadina kasawah tukang kasawah ge meureun cicing bae tukang usaha cicing bae tukang kulit atau cicing bae di imah jangan umur 3 poe deui 3 poe deui dat uih betos kitu mah tinu abuya teh ngiring pangaosan tinu ustad ngiring pangaosan atana piti majelis taklim ibu-ibu bapak-bapak urang katapang uih beka rompokna datang ka rompok ngalamun jak umur ganti poe deui lamun ayeuna dinten Kemis berarti Jumat Sabtu Minggu ngan sakitu deui Pak ganti poe deui abah cenah ieu geus datang ka rompok ieu dosa ka tetangga atuh seueur kabaraya kitu deui seueur dosa ngalamun beda tangka imah dahar tengenah nginum teu jatuh karasa jamikiran jagisuk ngan Jumat Sabtu Minggu di alam dunia datang ka dinten Jumat anjeunanana keliling ka tetangga anu deukeut baik baraya maupun tetangga keliling kadinya nyuhunkeun hampura ka masyarakat nu deukeut naon tujuanana sasanarieun ieu umpamana ki Yusuf apunten Yusuf ditampun nah kita maaf lagi ya kumarti anu rada apal ki Yusuf sareng ya itu rada apal cik Yusuf eta ki Yusuf keliling di Katapang di kampung Katapang masjid keliling ka unggar rompok iji nyaeta nyuhunkeun hampura anu kadua nyuhunkeun doa nah ja engke poe Senin abdi rek maot itu bahaya bin ya ieu cik hiji riwayat cik hiji riwayat ya. Keliling di kampung Katapang anu caket sareng rompok ki Yusuf dina dinten Jumat datang ka dinten Sabtu keliling kana tetangga lembur tujuanana minta hampura sinareng nyuhunkeun doa supaya maut anjeunana husnul khotimah bahwa dinten Senin mah ieu innalillahi anu kadua dinten datang ka dinten Minggu anak anu ti Jakarta ditelepon datang anak anu ti Malaysia ditelepon meureun anu deket makaruh kumpul di imah kabeh manehna keliling dina dinten Minggu ka tetangga nu rada jauh kabaraya nu rada jauh tibatan anu tadi tujuanana naon hiji minta hampura kadua nyuhunkeun doa supaya maut husnul khotimah bahwa dinten Senin ieu innalillahi anak jeung tetangga baraya mah geus kumpul di imah malam Senin datang ka dinten Senin isuk-isuk sampai dohor ditungguan anak teu beunang ka jauh tetangga teu beunang ka jauh nungguan pae nungguan pae datang ka dohor hirup kene Senin datang ka dohor hirup kene kekaleuran anak ngejamu dicarek dan lain sebagainya sitah ngaliung pada dirinya
liwat tohor masih jantung kene kekelejuran. Baik, ditungguan sampai asar, datang ke asar hirup nungguan naon nungguan mau asar masih hirup. Cik bapak nak tadi teh ulah kajauh bisi iya bapak sela-sela asar sampai maghrib. Memang nake dongeng. Nah, memang nake dongeng, nggak dongeng zaman baheula. Datang ke maghrib ditungguan. Atuh masih hidup kene. Anak jeung pamajikan jeung tatangga geus teu ngejo tisu. Kalaparan. Ieu nu bae batereh bae. Cik bapana, wahai anak, baik anu awewe maupun anu pamegat bisi ieu bapak teu geh ti beurang nai. Bisi mah engke kapeutingna. Bisi ieu antara maghrib jeung isya. Gancang carita datang kana isya masih hidup. Ditungguan terus sampai ke bisi jam 12 tengah peuting. Ditungguan sampai jam 12 peuting masih hirup bapana. Anakna cik anakna nu sejen kami mah tunduh di nungguan nu pae. Tunduh kami mah maka di isuk tecan ngawadang sampai kaki wahi. Jadi carek ku bapana. Silahkan cek bapana arek sare mah ngeun wayahna aplusan. Bisi tengah peuting dia lamun harares. Aplus anakna jeung anak baik nu lalaki maupun anu awewe aplus sarekna sampekeun tiba Allahu Akbar umpamana di masjid subuh ayo gurinya anakna nu teu sare eta bapak jangan tercapai. Pak, kumaha geus kitu? Bisi ieu cik bapana engke jam 6 isuk. Datang gancang carita datang ke jam 6 isuk, bapana masih hirup. Cik anakna, iraha pak nepaehna. Atuh teh hujan. Cacik abu ya umur bapak ngentulu pede. Gancang carita berang eta dina poe Salasa teh berang ibu bapak hadirin wal hadirat eta si bapana geus teu ngeunah cicing. Geus teu ngeunah tiuk, geus teu ngeunah nangtung, hayang gerak kanu abu ya dinanyakeun. Gancang carita lempang eta anu jadi bapana teh tadi nu umurna ngeun 3 poe deui datang kanu abuya cik eta bapana teh assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik abuya oh jaka Yusuf mohon pak hapunten abuya tilu dinten anu kalangkung abdi ka dieu dongkap ka abuya. Cik abuya nyarios ka abdi umur abdi hanya 3 dinten deui. Upami telepat abdi ka dieu keur dinten Kemis dietang ku abdi dinten Kemis Jumat Sabtu Minggu ayeuna dinten Senin abdi teu ka mana-mana cicing bae dirompok sampekeun ka wengi Salasa
dinten salasa abdi geus tengenah tiup tengenah nangtung dirompok hayang dira dongkap kanu abuya naoskeun tentang umur abdi tilu dinten deh. Cik abuya dina selama tilu dinten anjeun ka mana bae. Cik eta seorang laki-laki seorang bapana teh abdi dinten Jumat abdi keliling ka tatangga kabaraya